Breakfast, breakfast, hashtag breakfast. Cik bang, juga lain banget ya. Mana? Cia. Cia. Nek omeh ka dieu. Sakduna aing nu ngomong gitu, rek naon maneh ka dieu? Aing mah ditelepon ku sana kita ka dieu. Aing jadi kita si Dipa ka dieu. Dek, naon maksud mana ini aing ka dieu? Oh, gas diuk heula ngoran mah ayeuna mah. Kayeun maksudna ye. Coba kieu tina mah seru urang teh hayang nali babaturan. Pos kieu. Heeh, jeung babaturan mah kudu silih asa, silih asih, silih asuh. Anu kudu diasa, huntuna ku aing asa. Wow. Anu kudu diasa, huntuna ku aing asa. Non maksudna sia usaha untuk aing. Maksudna kudu saling ngartikeun coba. Kumaha tuh kayangna enak kumaha teh ah. Ieu teh. Atuh ngarewang geus kolot oge. Lain kumaha salah kituna, Dek. Atuh piekeun we kumaneh. Lain kitu teh lamun pas sewa teh tinggal kolot ngeunaheun moal. Ari urang mah kumaha dibabakeunna. Jadi permasalahan teh. Mas, ayeuna maneh rek kumaha? Ada orangnya teh rasa ngeunaheun boga masalah jeung babaturan kieu teh. Seru sok ayeuna mah salih hampura. Atulah urang entah hampura ka maneh anu masalah kamari, Mas. Geus ana mah orang geunan tah hampura bah. Masa nu kamari mah geus pohokeun lah. Buang. Ngaran we babaturan. Buang ke laut. Geus teh gua. Oke kan urang rek pinjam duit kan teh era. Kapan lagi ambil sini kalau sepatu mau era ting. Mau dibikeun. Itu jeung babaturan mah. Kitu kulit. Nah, harus aku kumaha dia tuh. Geus teh nah jadi maraneh darebat. Tah, jadi barudak cek kata-kata Mutiara Tenda Soji mah menuju jalan yang sama hanyalah ujian kegigihan, tapi menuju jalan yang berbeda secara bersama-sama adalah teman. Ari mana ngomong naon teh harti urang mah. Ting orang gecuk nu kamera. Geus ku sabab urang mah gitar, nyen mah gitar nyanyian. Jadi kita orang lagi tangan dia. Nah, ieu mana nu makana. Tah kitu atuh. Hai, sampai jumpa di lain cerita. Untuk kita tertawa lagi, kurelakan dirimu pergi. Meskipun ku tak merindu.